Federico Barba diminati klub Eropa. Umurnya seperti itu. Tapi Mamang merasa jung ikhlas ridho ilahi ta'ala. Soalnya Mamang pribadi geus respect. Punten ieu kabotoh nu lainnya bisi teu sapaham jeung Mamang, ieu mah masing-masing pahamnya nya. Ieu mah ieu pendapat Mamang, kata teh Mamang. Kunaon Mamang teu respect ka Barba? Pertama, pertengahan musim kamari rariweuh padahal gara-gara reungit caranya non alasan teh naon siga lain pemain profesional gitu teh. Anu kadua tingali Barba lamun di GBA lamun kelatihan di geroan ku bobotoh aya ngaret henteu lempang ya beungeut teh nya bener teh lempengnya tah eta kadua. Anu katilu kamari masih kompoy tah beungeutna keuna kutihan bandera bobotoh. Padahal Mamang bolak-balik ningali si Gana, ieu menurut Mamang, ieu eueuh saeutik oge niat sengaja bobotoh hayang nyolok beungeut si Barba. Bobotoh keur ngibar-ngibar bendera kebesaran maranehna, keur ngibar-ngibar bendera Persib. Mobil maju keuna kedua si Barba tingali ngamukna siga kieu. Nya. Anu kaopat eta bobotoh dibantingkeun siga kitu. Aya hiji berita nu ngaberitakeun eta bobotoh cek ngan nyeleding si Barba padahal mah lain bro. Eta bobotoh teh meta foto, meta video. Mang yakin bakal kitu. Nya. Tah anu terakhir tingali HP bobotoh dialungkeun. Padahal Mang yakin eta HP teh moal mungkin jang ngatok hulu si Barba moal mungkin. Pasti jang moto jang video. Nya. Nah, kunaon siga kitu? Mamang yang ngejelaskeun. Pemain Persib di mata bobotoh itu ngeleuwihan artis, bro. Makanya antusiasme bobotoh papanggih jeung pemain Persib teh gede. Jadi hayang foto, hayang video ka hayangna teh. Nya. Tah ieu mah bisi pemain Persib ngarasa jadi artis, ngarasa gede hulu entong, bro. Omatnya. Kade. Ieu kedekatan bobotoh jeung pemain Persib teh deket pisan sabenerna mah. Kekeluargaan. Ngan kadang-kadang mun aya pemain geus ngarasa sebagai bintang mah hese nya. Mengsikapi kejadian di konvoy kamari nya anu banyak kejadian tidak mengenakan lah nya. Sabenerna bobotoh pemain Persib jeung manajemen anu marilu konvoy kamari kabeh jadi korban. Korban saha? Korban panitia penyelenggara anu boloho. Atah panitiana. Sok tingali rute konvoy eueuh batas eueuh jarak. Untung pamain teu cilaka oge nya. Bener? Eueuh batas eueuh jarak. Padahal tadi cek Mamang bobotoh ka pemain Persib teh ngarasa sebagai kaidola. Hayang ngarontok, hayang nyabak, hayang noel, pasti eta teh nya. Eueuh jarak. Bahaya eta. Padahal antusiasme kamari edan pisan kota Bandung, banjir lautan manusia, lautan biru. Nya, tapi ieu panitia pelaksana pengangkatan piala bodoh atah nya. Lebih parah deui, ti JPO ka pendopo itu pemain kabeh lempang. Padahal jalur eta Mamang kadeu kumaha Mamang sorangan, boro-boro jang lempang. Jang usik oge hese. Atuh kabayang meureun pemain ngaliwat ka lingkungan bobotoh sok kitu padatna. Loba we kejadian sagala rupa meureun bisa we terjadi nya. Tah ieu teh kasalahan atahna sebagai panitia penyelenggara. Jadi we bobotoh korbanna, jadi we pemain Persib korban, jadi manajemen Persib jadi korban. Nya. Tah, tapi memang kemarin teh sikap Barba anu berlebihan. Maneh pemain Persib, bener maneh dibintang-bintang ke bobotoh, bener maneh dipuja-puja ke bobotoh, tapi punten respon maneh ke bobotoh Mamang teu narima nya. Maneh boleh ngarasa sebagai pemain besar, tapi inget di luhur maneh aya keneh Cristiano Ronaldo anu selalu melayani penggemarna. Jeung inget Barba, sagede kumaha ngaran maneh sabesar kumaha ngaran maneh sabesar kumaha ngaran pemain Persib kabeh oge eueuh anu bisa ngagedean gede ngaran Persib Bandung eta Barba nya. Matak bilih bade angkat mangga insyaallah Mamang ridho lillahi taala.